Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat baraya semuanya. Semoga di pagi hari yang cerah ini kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat dan diberi umur panjang. Amin. Di video kali ini, Nyai lagi bersantai dulu untuk melepaskan rasa lelah karena hari-hari Nyai penuh dengan konten. Sigana nama ieu otak pabelit meureun lamun dibuka masih gak kadong-dong luarna mulus eusina pabelit ayo we mikiran ide konten hari ulin henteu cik geura bayangkeun kudu nama balance meureun nya ulin perlu da hiburan konten perlu da manggawe dalam teu konten mah meureun moal bisa jajan leres teu baraya waler atuh tuh geuningsnya ari amang mah seueur ningali batur anu teu wawuh oge jadi wawuh alhamdulillah jadi seueur dulurnya geuningan ari kaluar tina kandang mah pikiran teh jadi fresh suasana baru ulah ieu mah hayoh we dina kandang papanggihna jeung si akang deui bari nyang hareupan hawu leuheung lamun aya pais lauk aya tungguan-tungguan keuneu ieu mah nyang hareupan hawu soteh naheur cai teu pira tapi entos lah ulah nyaritakeun anu kitu nya alhamdulillahirabbil alamin nya unggal angkat ka mana-mana ogenan pendakna sareng anu balalager anu saraloleh mudah-mudahan sing disehatkeun sadayana oge kanggo kabaraya anu nonton video Nyai mudah-mudahan sing sehat panjang yuswa digampilkeun sagala urusanana dilancarkeun rezekina amin aminkeun atuh tah kitu jadi mun aya nu ngadoakeun teh diaminkeun komo ari kanu hade-hade mah nya Nyai kunaon sih unggal-unggal ngobrol sok ngadoakeun we batur ulah sok gak kitu urang teh hirup di dunya teh angger butuh batur nya teu bisa mere bergan ogenan minimal ngadoakeun atuh nu hade-hade bener teu tos lah ulah ngabahas eta tuh nya resep deuh ieu aya si ibu si bapa nah si teteh murang kalihna atur nuhun ibunya mudah-mudahan tiasa tepang deui di waktos anu sanes oge kanggo kabaraya sadayana Nyai nyuhunkeun dihapunten nu saageung-ageungna nya akun anu ageng nu akang anu follower 1.300.000 teu tiasa lebet deui geuning Nyai manis salse kitunya atuh akuna nya kumaha deui kira ku Nyai rek ambek-ambekan mah nya urang mah nanaon ge mung saukur katitipan lamun uih deui meureun rezeki Nyai keneh lamun teu uih deui mah meureun kumaha deui nya uih deui eta mah kana rezeki urang tapi baraya sadayana teu kenging kucewa nya akang sareng Nyai masih tiasa ngahibur baraya sadayana tah engke bantuan pangrojongkeun akun akang anu enggal engke ku Nyai di tag akun anu enggal nu akang endai hatur nuhun pisan sateu acan oke buat baraya semuanya berhubung waktunya sudah tidak mencukupi lagi rupanya sekian dulu cerita kali ini Nyai pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh